Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina raromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kawira-wira teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeungjeurikan segala. Ngare hampang ka ituna angur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Sia da naonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna. Kulan tere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, teu meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan.
baturaya kreasi inovasi nu lanyar teh bararaeud abong kena kapihelaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan sikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sajen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya
pati ka dia kaharep tah sorakna kitu tuluy patina teh kauleun pan beda si sok maneh out hahaha pati ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeun naon tuh da ngagebleng bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae si sok sia kumaha ngadalang caritana naon lalakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon teh Bang Narayana teh Panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah da aing mah yang Panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningalkeun ieu karaton bageur wayahna moal lami bade ka mana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah aya naon deui ibu ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek kitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk aduh wah aceuk aduh Agus Lioban tutup aceuk da geus tengah peuting ieu tobat duh aduh tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima Wilujeng Sumping Arimi aing mawa belut bisirik nyobek eta Bima mawa belut kumaha aing we anjing atuh saja tobat penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur goblok tobat deui aduh geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aja
coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi gageblek sorana gitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar jang kaharep deuleu jang saha teh Semar anjing nengekeun waduh aduh hei salalakur euy saha teh si cepot anjing nengekeun waduh atuh aya si robot atuh alah dawala ka dieu dawala alah aya naon nah saha teh dawala garing aduh aya naon anjing saha si garing coba aduh coba cing garing eta teh naon menerangak kitu aduh dunungan ieu lumayan ganas nya ganas ronge si madu coba nya rame henteu goblok teu rame teh aduh kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi kaulah teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka palawargi Assalamualaikum iya mana minakan hajatnya nembe dipanyer 2 juta abdi teh bade gabantuin sesana da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong wah panayagan wayahna we panayagan dihiras deui wae aduh ampun aya bahan kira-kira na urang duh ya aya bahan cilaka sia teh jadi wah lapur atuh naon sia teh heuh naon wah aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah oh biasa pan urang teh dek usaha oh cenah kitu teh teu sangka mana jadi juru basana ya da babarengan nu ngapoe beuki ngarti hah oh engke lanang tenang we dah aya keneh waktu tuh ngartieun sia teh euy moal diganggu sok we maneh ti heula bener eta oge ngan ulah ayeuna nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah aduh lain aduh engke geus panen da ayeuna mah karek oge ceb atuh oh eta mah geus dibikeun ka batur geus aya deui mah dibikeun ka maneh naon teh maksudna kitu anu mah teuing bener teuing henteu ai maneh saha ngaran jatuh saha
Misleuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha tuh? Sing minta kode nawe kumaha tuh? Begadang jaga. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Kurang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Kurang sampih. Layung Grup. Lain bayar Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya yang ngaran lemur Cici Cangkurileung. Suka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, sakit Bapak Haji Sidik. Ingat aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran.
buk gajah. Oh, ini lain manuk gajah papaingan hese atuh goblok. Jauh-jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Oh, alah. Pakai ngareretan. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit cara Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. lain naon maksudna. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nimet. Aduh. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budak. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group. Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Berlin Group geus kasohor sama di Bandung mah. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih. Aya budakna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena. Hah? Sia budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeug. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina raromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Ieu kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nyacing sabar atuh mudah-mudahan tuang rama cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik, ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang?
mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Karena balanya Siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy salirak dadi jari lain goong sate anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh sing sada kajibaraga aduh leur teu beunang euy Iwan teh apa yang mana? disangka bene aing aduh ampun Bisa gak ngomong dibikin ke Bali? begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat undirahangan dika kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi Udah kesepeak gitu. wah ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP Sugan itu ngariban mau HP ah. HP wae sa susah tuh nyieun we sate Sakit geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah capek capek aku beda deui capek jeung capek. ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sete ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana heeh Nu kena ku musibah teh. tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak Jalan rusak. heeh kumaha lamun teu percayaeun paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu meureun wayahna munapek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar Juh, meni geuleuh ka sia aing. ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh Heuh apan eta teh ladang ngabega.
Tanya aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Ada haram. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain mau eta mah nyokot kanu keur bongo sariwana goblok alah salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Tak itu ayeuna teh deuleu hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak-hakanan papakean obat-obatan deuleu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Ayo pada lumampah. Ini siap ini.